Selamat datang di podcast Gajedor. Kapanggi jelema bodor. Anjay, gigiran ayeuna Ya mah. kudu gayaan jadi siga meyakinkan untuk penonton ame bisa ngedengarkeun ieu teh cik yakin ieu mah. Bener. Bodor Karena gitu. episode kemarin selamat datang di podcast Gajedor. Gajedor salah ngomong dia ini tadi. Dan spesial episode kali ini teman-teman kita kedatangan sponsor. Anjing. Episode 2 bisa sponsor. Nama sponsornya nama? Bola plastik. Mana bisa beli bola plastik warna pink di pasar? Di pasar dengan merek Mikiso. nah Mikiso. Kan mun bola voli Mikasa, Eh. ke Mikiso. Mikiso. Jadi plesetkeun. Plesetkeun we lah. Anjir. Meureun eta ge Mikiso. Meureun. Pek bener aya nya. Bae lah pokoknya. Jadi si bolanya kegunaannya jangan naon, Man. Nya kabeneran we ayeuna aya timnas. Oh. Jadi nggak saya kemae gitu daripada ieu aya naon kesimpen gitu. Jadi properti lah. Betul. Jadi enak ada ngobrolkeun masalah naon mah. Ngomongkeun masalah naonnya, amun ngomongkeun masalah mah loba sia man cai. Oke. Nya ari urang mah hayang nyaho we kan Mang Eman teh di Cililin kan. Betul. Di Cililin tah kayak Mang Eman teh pertama kali datang ke Bandung atau gawe di Bandung tuh rasana kumaha gitu. Perbandingan. Berarti hirup di kota jeung di kampung kumaha. Nya bener. Orang kan dari Cililin, Mang Yadi kan di Ciwidey nya. Nya. Oke. Pertama kali ke Bandung teh orang tahun sebenarnya sekitar tahun 2014 Mang. Cih, 2014 di Bandung. Cicing di Bandung atau Cicing gawe? di Bandung tuh 2014, 2012 orang ngarantau di Cililin ka Cimahi. 2012 tapi Oh, jadi ka Cimahi itu mana ngarantaunya? padahal deket. Cililin ka Cimahi nyebutna ngarantau. Batur mah ngarantau teh di Bandung ka Kalimantan eta ngarantau. Tapi kan beda kota, Mas. Tapi mana sigana lamun ti Cililin ka Kalimantan pindah negara sih. Bisa jadi. Kan orang tuh Cililin tuh sebenarnya mah tuh Cililin teh sih. Nya. Ciamplas. Oh, Ciamplas. Lebih deket ke Cimahi oke. Lebih deket eta. Nya. Tahun 2012 orang gawe di Cimahi di pabrik kasur baheula. Pabrik kasur. Terus gawe orang sekitar 2 tahun pindah ke Cilampeni, terus 2014 orang mulai di Bandung ayeuna. Sampai ka ayeuna. Nepi ka ayeuna. Nepi ka menang jodoh orang Bandung. Betul. Apaleunana adalah di kampung orang ya. Cing si Eman menangkan orang Bandung. Cing. Padahal mah seru orang kabupaten. emang pemajikan orang mana? Orang Ujung Berung. Oh, pemajikan teh orang Ujung Berung. Cuman kaluhur saeutik asupan kabupaten. Oh. Tak. Di Cililin mah kan biasanya lamun orang Cililin kami orang Cililin teh ya, Man. Iya bener rata-rata karena nyaluang lingkupna emang kebanyakan kan di daerah. Betul. Ya anu kawin keluar daerah ya rata-rata tuh anu baru gawe ka luar, tapi anu gawenanya emang di daerah Cililin pasti menangkeun orang Cililin kebanyakanna. Betul, batakna orang ngerasa di lembur teh ngerasa, wih hebat menangkan orang kota. Anjay, hebat. Seru orang kabupaten. Mang Yadi ayeuna, Mang Yadi pertama kali ke Bandung tuh tahun iraha jeung aktivitasna naon? Ya orang mah pertama ke Bandung mah nya emang baheulana kan orang di Dehkolo. Oh, berarti emang orang Bandung. Iya, orang kotanya hitungannya walaupun teu kota sih tetap kabupaten cuman lebih ke deket we ka Bandung teh yang baheula kan teh Dehkolo ka Bandung sancan zaman macet mah nya saukur. Ya, deket 30 menitan lah. Nya naik angkot teh karena loba ku naon ku ngetem-ngetemna kan. Jadi orang nggak di Bandung mah ti leuleutik keneh. Jadi mode karena kerjaman sakola teh urang teh lamun renang teh ka Tegalega. Lo baheula ya kolam renang Tegalega. Aya kolam renang Tegalega. Ayeuna geus berarti. Teuing ngana ting masih aya kere teuing eueuh tah. Baheula mah kolam renang tah Tegalega teh aya kolam renang di dinya. Terus nah Mang Yadi memutuskan untuk pindah ke Ciwidey. Ya karena di Dehkolotnya balik deui nya, Dehkolot teh emang banjirna parah pisan Mang Eman.
Jadi model misalkan Dayakolot kotana, model alun-alun Dayakolot nah. Banjirna yang saukur sabujal. Anjing saukur nya saukur. Saukur sabujal. Bisa ukur kan biasanya sakieu. Karena kan orang geus biasa. Jadi saya teh ngerasa biasa. Biasa gitu, tidak ada panik ada apa-apa. Nah, jadi lamun di Dayakolot saukur sabujal di tahun urang 2 meter. Cing. Tenggelam atuh. Cing. Aslina. Ya wae ruangan janggungnya 2 meter. 2 meter itu ruangan ieu. 2 meter. Berarti Bandung kota air teh Dayakolot. Iya. Matakna ningali nya maksud urang ningali banjir nu karek satuur sakumaha teh ya udah urang masih biasa aja gitu. Karena di 2010 teh paling gede itu di 2 meteran. 2010 teh di 2 meter. Paling gede teh urang ngerasaan kebanjiran paling gede Dayakolot. Berarti pindah ke Ciwidey teh untuk menghindari banjir. Ya, untuk menghindari banjir. Terus enak di Ciwidey? Longsor. Darurat kene. Ya, tapi banjir karena daerah luhur kan. Tapi kan mending keneh banjir jeung longsor mah. Enak ya logikana lamun misalkan imah urang kebanjiran. Banjir, tapi kan mun si cai leungit imah masih aya. Longsor ayeuna imah kan ke bawah paling. Tapi kan teu kos banjir. Karena kan mun Dayakolot unggal musim banjir pasti usah musim banjir. Unggal musim hujan tuh pasti nya banjir tempat urang. Tempat urang teh entah hujan di tempat orang, hujan di tempat batur bisa banjir, Mang Eman. Oh, jadi kiriman misalkan hujan di Kota Bandung. Di Lembang, Majalaya hujan ya, Lembang, Majalaya hujan. Dayakolot. Di Dayakolot di tempat orang eta geus pasti banjir. Gitu. Beureun baheulana sigana Dayakolot teh rawa. Sigana karena kan eta teh karena kemungkinan besar karena kan emang aya 2 sungai, 2 hulu sungai. Nu hiji kan Cisangkuy, nu hiji Citarum. Jadi lamun hujan gede teh emang diadu, jadi naikna ka lembur urang. Nah, untungna jadi si lembur urang teh ayeuna aya regensi, eta nu dikerup. Regensi perumahan. Lain perumahan, ieu regensi mah ngapalna perumahan jatingan nomor regensi. Nampung cai. Nampung cai teh bak. Bak mah leutik atuh. Kaos nyeun bendungan deui. Nya regensi. Regensi ya pik. Palagi nampung cai nu gede regensi kan? Waduk. Nya waduk. Jadi nyeun aya waduknya regensi kan? Regensi mah perumahannya Jatinangor regensi. Tapi mah cobaan regensi perairan eta keluar Mang waduk. Irigasi. Tapi kan regensi eta teh. Jauh-jauh tinu irigasi nah jauh regensi anjing. Oke, lanjut. Irigasi. Nah, jadi geus ayana si waduk buatan, jadi eta kan lumayan nyokot daerah urang, lumayan daerah Dayakolotna teh si sawahna teh dibabad nepi ka jalan anu rawan-rawan banjir teh dibabad lah. Tah, kan imah urang mah teu kababad ya. Jadi ayeuna mah mun di Dayakolot banjir sabuja, di tahun urang nya sakieu samumuncangan. Oh, jadi karena si cai teh suka irigasi eta. Kanu si waduk eta. Terus nah Mang Yadi tepindah ti ka Dayakolot atuh mun kitu. Ya kan imahna geus dijual harita. Oh, dijual. Nyaho bakal aya maksudna nyaho bakal aya perubahan kos kieu nya sigana nu urang mau pindah. Ya. Pasti bakal cicing di dinya karena kan urang leutik gede di dinya. Betul. Wow, hatuh jeung Mang Gusman meureun. Jeung Mang Gusman udah di stand up. Kan ceker ngojay. Bisa sarwa kabanjiran anjing Mang Yadi naik tongkang. Nya amun ka daerah Mang Gusman nya deukeut, urang sebenarnya kan lumayan deukeut lah ka daerah Mang Gusman teh. Eta daerah Mang Gusman mah banjirna kan emang amun gede pasti beunang ka daerah Mang Gusman lamun teu mah nya masih banjir di tan urang. Kan baheula mah tuh Dayakolot teu banjir tan urang sabujal. Tapi nya berkat ayana waduk eta jadi malah ke daerah Dayakolot nu banjirna nya. Oke. Amun di ten urang mah Cililin alhamdulillah sih Mang eueuh banjir lah can pernah ngarasaan banjir. Nya. Longsor ya alhamdulillah can pernah ngarasaan. Nya. Nu rasana naon atuh? Saya jodoh deh itu mah. Nah, bisa membicarakan hese jodoh. Kan bisa ulin ka Gunung Halu. Emang di ten urang kan Gunung Halu teh jauh sebenarnya. Sajam lebih jauh Gunung Halu geulis ya. Tapi lamun misalkan menjadi menangkan orang Gunung Halu ya, misalkan ulin ka Imah we
konon kabarnya pas balik teh kudu langsung dikawinan. Nah, lamun teu mang jadi teh sok di diguna-guna gitu. Cenah eta. Cenah, karena kan baheula emang bisnisna kuat. Orang Gunung Halu mah sampai kan mun misalkan di Bandung teh nya terkenal orang Cililin, orang Gunung Halu teh tukang teluk. Jadi lamun misalkan di terminal Leuwi Panjang, di Cibiru terkenal mun orang Cililin teh tukang teluk. teluk naon, teluk naga. Samudra. Orang teluk, Mang. Tukang teluk. Jadi tukang teluk. Nah, bisa kayak gitu gitu. Karena di ditu mah masih kene kan emang bener-bener kampung bisa. Jeung si orang tuh masih percaya akan hal itu. Oh, tapi eta daerah Cililin apa daerah Gunung Haluna? Daerah Gunung Halu. Oh, daerah Gunung Haluna. Cililin mah lobana nyin wajib teh nya. Nyin wajib. Terus lamun di Cililin teh Gurilem. Kayak aya dinya gurilem. Nu teu apal gurilem, Sofi teh apal gurilem naon. Terus gabuk maneh pik galing. Bedana anjing kan. Gurilem warna hidung, maneh tinggal warnaan buk beureum jeung bodas tah. Jadi siga gurilem kau kas kieu lah gurilem teh warna-warni. Terus Mang Eman begitu pindah ke Bandung aya ngerasa perubahan hidup Mang Eman aya nu berubah tuh misalkan dari kepribadian Mang Eman karena lilana di kota kayak dari pakaian Mang Eman gitu. Apakah banyak yang berubah dalam diri Mang Eman ketika ya udah menetap di Bandung tuh? Sebetulnya sih kalau misalkan perubahan pasti aya kan. Dan nyesuaikan tempat bro. Ya. Aya. Tapi justru ketika orang di Bandung adalah anu hal yang biasanya orang di Cililin tuh kan biasanya terkenal tuh kan sopan santun lah di kampung. Ya. Namun misalkan di kampung mah nya aya jelema keur nongkrong, terus orang ngalewatnya kan wajib tak punten. Ya benar. Di Bandung mah nya di masyarakat perkotaan mah terkesan hare-hare. Oh jadi ya cuek we. Bahkan orangnya pernah punten. Terus tadi tembalan beureun naon. Siga kitu. Eta sih anu salah sahijina urang anu teh heula rada kultur shock. Oh, jadi rada leuas. Betul. Karena kan orang dari itu diajarkan kan emang sopan santun di Lembur emang geus gitu kan. Ya, benar. Sarua sih. Terus masalah penampilannya jelas atuh mang aing geus jadi asa rada panggayana mun balik ka Cililin teh. Jadi nyaho brand-brand gitu. Nyaho brand. Tapi kan orang Cilinnya padahal orang ningalinya orang kampung tuh mainnya leuwih kanu brand teh leuwih nyaran naos ya. Mode komo baju-baju musik mas ya orang kampung bener-bener maksudnya orang-orang ya maksudnya orang Cililin modal Ciwidey kanu musikna teh nyaho brand baju ieu ngetrenna. Nya cuman meulina di pasar. Ya kafe meuli mah di pasar. Bang. Karena kan lamun misalkan orang di kota mah kan rata-rata jarang ke pasar teh kan. Yang maksudnya tergantung orang nah kan kalau barang kan ka distro mun dia kan Trunojoyo. Ya. Kan distro teh teuing yang buat orang distro teh nya itu mah sebutan untuk orang kota aja. Dalam distro eta aya di kampung tetap dibilang hayu ka pasar ieu. Toko baju henteu beda-beda. Toko baju. Nya mun toko baju masih oke. Tapi ieu mah pasar bener-bener di pasar. Emang daerah ditu pasar. Henteu kan aya pasar Cililin, pasar Batujajar. Jadi si baju teh siga di pasar diamparkeun. Diamparkeun. Tah lamun misalkan di ditu mah lamun misalkan aya jelema ya. Pernah tah dulur urang maeh teh mun meuli baju ka tokona. Jadi di pasar teh di seberang teh kan aya siga ruko-ruko gitu toko. Geus panggagahna meuli baju teh meuli di toko wae cenah. Anjing. Padahal mah anu dibeli di toko eta teh di Bandung mah 100.000 tilu gitu. Betul. Tapi bener sih amat. Anjir, siga kitu karena bener. Beda. Nah, karena urang ge ya mun lebaran, misalkan kuy urang kan sok dipamlikeun baju ke pasar lompatna teh. Jadi lain di toko bener-bener toko tapi siga diamparkeun. Nya di pasar. Mun teh lah kitu nya. Tapi lamun ayeuna teuing urang. Da asli lah teu balik. Oh, maneh orang cobaan deui sia nyobaan meuli balanja di ditu. Ya. Jadi engkena maneh bakal ngarasakeun esensi ya di mana beneran mana bakal ngerasakan esensi pas meuli teh sensasina teh beda anjir. Oh kieu ya tapi kan bisa jadi sesuatu hal yang emang maneh anjir urang baheula keleuting ngarasakeun kieu ayeuna geus gede ngarasakeun kieu sudut pandang mana seperti apa karena bisa tercurahkan gitu. Baheula aing inget
baju pang mewah nanate merek nate Darbos. Anjing, apa tuh? Apa. Padahal dipakai panas. Udah pakai lagi aya kene Darbos nya. Orang tak apal sih. Aya kene tapi tak apa. Oh, shopping ti kalamun. Terus anu pang bener-bener nu si kasta tertinggi na baheula di lembur urang nya. Boga baju nu pang gagah-gagah nate Prosop. Nya Prosop. Terus si lambang nate anu make beberapa roda teh. Anjing pakai baju anjing, make calana teh. Bajuna kajerokeun itu karena keluarkeun calana sabujur. Sabujur diharapkeun kieu. Rantai ka dieu. Eta anjing mang jadi pisan keluar. Zaman-zaman pasya ungu itu apa kayaknya. Nya. Anjing kasta tertinggi mun misalkan di lembur urang anu make baju Prosop teh. Anjing beunghar jelema beunghar. Benar. Saya bisa beli baju halusnya. Asli anjing. Mun di Ciwidey balanya ke mana? Baju. Orang selama di Ciwidey-nya karena kan orang geus pindah teh 2015 kan. Ya di Ciwidey ada beberapa distro baju oge jadi ente terlalu subkultur karena nya urang kan aya asal di Dekolot. Lamun lebaran kan orang belanja ke Bandung ke dieu. Ke Parahyangan. Anjir. Nya urang mah. Kang Parahyangan di mana? Eta di naon Kak? Bandung teh. Mana nih? Eta anu dekat Masjid Agung. Nya. Nya eta. Tapi kan lain di ditu. Di ditu lah. Di ditu. Hah? Emang di ditu? Oh iya eta pantona. Kan itu kan. Ya, mau naik motor set belok di dia ya keluar ke kiri. Oh bener ka itu Bener. Tadi itu mah ka ieu ka Siliwangi. Nya. Bener Siliwangi. Bener. Kadago. Ya Kadago. Tah eta karena urang emang ka Parahyangan baheula meunna. Jadi emang pas di Ciwidey nya selama di 2015 urang pindah ka ditu sampai sekarang urang tara meuli baju. Nepi ka ayeuna gitu nya maksudnya tara meuli baju di daerah Ciwidey. Saya meuli baju ka mana? Hah? Mun ayeuna meuli baju ka mana? Ayeuna tara meuli baju. Nanti komunitas. Komunitas. Dah halus baju oge. Pikir-pikir loh baju komunitas. Asli urang ka dieu teh bekas stand up Indo Bandung semenjak aya base camp nya mau baju teh yang 8 siki. Ayeuna geus aya 30 mah jadi nama anakan anjing. Tanpa meuli urang. Orangnya ada cara meuli baju. Enak kan sakedeuni lebaran kan. Biasa nanya sibuk-sibukan anjing naon sih? Baju komunitas ala-ala. Nya bener. Urangnya baju komunitas halus. Kecuali butuh bajunya anu bode polosan urang meuli gitu. Karena jang konten yang sebagainya gitu. Tah, lah urang mun di Ciwidey lebih ke lobana urang neangan tempat jajan we. Ya, komo ayeuna kan kuduna lebih rame Ciwidey. Nya. Lain mah tempat wisata enggak Ciwidey teh. Rifuh. Wah. Nya ieu mah mun komo geus lebaran we. Wah, macetna keos pokona Ciwidey. Nicing di mah. Komo deui ayeuna takocina anyar. Naon takoci? Taman Kota Ciwidey na anyar. Aing garek apal takoci. Asli anyar. Jeung urang dialitina beberapa konten. Di Ciwidey teh ana rame. Naon? Rame unggal subuh balap lari. Sumpah di sponsoranna aya ku polisi setempat lah. Anu ngamankeunna. Jadi rame. Ngamankeun jeung sponsoran. Nya sponsoran bari ngamankeun gitu. Emang lebih ke di hal positifna. Anjir gaya ca aja ya balap lari. Jadi polisi Ciwidey mah halus lah. Bener. Ya bener karena nya eta menang naon? Teuing dah urang kan sudah salewat ngaina oge. Anjing melupakan jadi badut semenjak di Bandung melupakan kultur Ciwidey. Tidak melupakan, lebih ke ya ini hal positif ya udah gitu. Okay. Kalau orang tidak henteu nepi ka anjir ya hal positif kudu kumaha henteu gitu. Kecuali orang ka pertanian Ciwideyna ye wah bagus ekspornya ke mana-mana gitu. Okay. Taman Kota Ciwidey. Asli. Cih aing garek kadeng. Tapi baheula teh asa pernah ngajian di show stand up ya. Judulnya oke takoci kan? Bener. Naon eta artina? Tawa komika Ciwidey. Anjay, Ciwidey bro. Ciwidey. Komika. Aing masih inget ya, aing ngurus event. Asli. Niat dek nontonnya di ngurus. Teu pernah disaeun anjing. Asli anjing. Tapi sosoknya di Badut tuh adalah disebut apa sih anti mainstream. Naon sih? Naon? Anti mainstream. Kan baturan lamun misalkan tampil show teh kan penampilan teh yang gaya, yang halus gitu. Ya di Badut make baju pupuk urea. Karena nya eta
hanya baju para petani gitu. Oh, petani. Tapi kan santunan bersih gitu, Mang. Kan belel eta mah. Ya kan emang baju hadiah makan hari itu balel emang aya baju hadiah nu halus. Aya. Oh, naon? Eta hadiah Rinso kan sok halus. Tapi kan anger eta dibetot saiji ieu kaena ngilu kabeh eta. Jeung kulitna ka bawa. Anjir. Tapi rencana tahun ayeuna kumaha? Man balik mudik. Sebenarnya si Ganang kan minggu orang balik. Sabtu balik. Nepikeun ka nya lebaran we. Beurang ka Bandung deui karena sukana segala we deui. Anjir. Kelo mah. Asli anjing eta ge. Sionis. Sakitnya rada mending karena kan tanggal 28 ayeuna teh kan Sabtu teh libur mah. Sabtu libur, Minggu libur, Kaselang libur. Terus Senin karena kagok beureun diliburkeun. Da mun teh kan Muhammadiyah ge geus lebaran. Geus lebaran nya. Tah Senin jadi urang teh ayeuna teh kahitung rada panjang sebenarnya 4 hari teh. Mun teu heula mah anjir lebaran poe Kemis. Geus we Kemis unggul libur teh. Sapoe. Ayeuna mah saberapa poe? 4 poe. 4 poe karena katuluman eta. Hari kitu mah. Ngiring mudik berarti? Orang balik sih. Iraha rencana? Rencana paling tanggal 27 bareng jeung si Delis. Nah, si Delis kan si Delis Cianjur mah di Ciwidey. Enya, karena si Delis ka Cianjurna lewat Ciwidey, jalur Ciwidey saya. Oh. Jadi saya beres sahur langsung cow. Jadi karena kan saya melewat jalur Cianjur, loba mobil gede, lain sieun debu, loba mobil gede mah. Anjing, takut debu. Ame lewat Ciwidey kan emang aman tiis gitunya. Tapi lamun misalkan bocor ban anjing. Nah eta, tapi kan ayeuna mah geus Ciwidey geus keren mah. Karena loba tempat wisatana jadi emang untuk tambal ban dan sebagainya itu geus loba. Gitu lah orang pernah waktu pas saya kegiatan di dinya, pas syuting dan main film geuning. Kan tadi tuhur gunung tah. Turun anjing cai teh kabayang motor di Tuban tuh deh ke mana anjing. Dan di Gurudugeun. Jalanna mah halus. Jalur gunung ka handap teh tapi anjing mun nambal ban ceurik anjing. Nya geus Gurudugeun kumaha da. Ana didorong aing ka baku motor. Jadi jalanna di Gurudugeun gitu di Ciwidey mah. Berarti kasih Delis solusina kan di Gurudugeun rusak pelek mah. Solusina mah si Delis berarti ngagandong ban cadangan. Capek ini. Mending rusak pelek cai mah. Iya sih. Tapi kan kebayang mudik anjing motor memakai kantong anjing dia ngagendong ban anjing. Kayak kura-kura ninja di tukang. Selama Mang Yadi di Bandung. Pernah tuh sih ngalaman kayak anjing aing teh se dahar gitu di Bandung. Geus sabaraha kali ya tuh man. Pemetakna kan urang sok minta, mangeman minta heula 100. Kan dedinya korban pamintaan urang. Justru urang teh sengaja mancing eta teh meh ngingetan Mang Yadi. Naon? Bayar hutang. Goblok. Jadi badot bayar hutang ka Eman. Oke. Saksi tadi. Padahal Eman ge can bayar ka urang ge hasil ngarodmen hei. Aing teh nungguan hasil ngarodmen ge poe dibayarkeun deui. Nah, cek aing ge nya nu poho mah kan aing tinggal ngomong ke we, Man. Ya, duit roadband geus cair ya. Dek kurang bayarkeun ka Mang Yadi atau kurang dipotong tina hutang. Nah, kan dia gitu cai. Sabaraha man? Nah, aing jawab heula. Sampai gocap. Potong we. Anjing. Kayak kurang transfer ke sana. Berarti dia. Nah, anjing jadi ngomong geuleuh eta nya. Goblok kan. Anjing. Emang iya ya obrolan teh di manage. Terus sebenarnya aing teh bingung anjing geus nanya naon deui nya. Terus aku aing ujug-ujug nanya. Mang di Bandung pernah teh sadahar. 3 kali closing ngomong geus bingung karena Mang Yadi udah menjawab pertanyaan ini. Kita tutup aja kan saya bisa dikitu. Mang sih karena episode ini mah geus salah bisa pipase ya. Jadi terima kasih buat teman-teman, jangan lupa di subscribe, jangan lupa juga like, komen dan di subscribe. Kan geus bieu kan ku aing teh. Oh iya deui. Selain bisa ditonton di YouTube, kalian juga bisa mendengarkan versi audio di Spotify. Wih, berarti ya aya audiona aya. Aya, anu episode kamari yang apal penontonnya sabaraha? Pendengarna sabaraha? Sabaraha? Hiji. Kata ge aing sorangan anjing. Berarti geus tong di audio ke ada hiji mah. Kamari closingan aku mah. Maafik, inget tuh. Jangan saya Eman. Saya Yadi. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Oke.